Ya Rasulullah salamun alik. Nyaritakeun setan kula boga dongeng. Aya jelema deka masjid salat isya rada hujan cak pamajikanana ka ulah ka masjid cak yana jarada hujan eta kan gitu pamajikanna ge kasurupan berarti kan ai kuduna mah Kak hujan teh naon lah atuh aya wayah bisa ka masjid kan gitu kuduna mah ieu mah lain kala teu kudu ka masjid ke beusi ngaguling naon geus maning di imah bae sakian teu kudu ka masjid ish cek salah kira teh wayah ka masjid mah tetep bae ka masjid ganjaranna gede lah Kak isuk ge aya deui berjamaah mah beusi ti poleset cenah Kak teu lah salah kira tetep hebat ieu salah kira hebat lain cara ieu bang sudah ke mana nunjuk ge berangkatnya nek ke masjidnya sekitar 300 meteran lah bener bae eta kabeneran deui beunang 100 meter teh ati poleset gaguling balik ya lantaran kalotor Assalamualaikum Kak kunaon eta di poleset kalotor tadi ge kula teh lain dukun cakna tapi nyaho bakal ti poleset hebat teh pamajikanna berarti kasurupan setan gede ya pamajikan oh lah geus kada ganti baju ku salat tadi dia bae langsung ganti baju bebersih lah ka masjid deui tuh cak pamajikanna teu ngajeding bahasa naon tah Vietnam berangkat di beta cak pamajikanna kege poleset deui saking hujan awas mun ti poleset deui ulah nyalahkeun wah ceukna launa bener bae ti poleset deui bae Masya Allah udah ieu mah rada parah cenah balik deui Assalamualaikum saha tuh cak pamajikanna pan bener kan geus ku ari mah mandi ganti baju geus salat di dieu ayo kula ngabaturan berjamaah mah jeung pamajikan geus bisa ya geus ganti baju deui bah teu ka masjid deui ih masalaki sakian aku teu ngajeding-jeding teh keluar bae tetep bareng keluar jol aya aki-aki bawa lampu cetok teh gitu tah lentera cado dituntun aki-aki ceng dituntun ke masjid beusi ti poleset deui poleset tuntun datang ke masjid alhamdulillah ditanya tah lalaki teh kiai aki saha ieu mani hebat amat bageur amat nungtun kula setan hah kula setan nu bener ki bisa nungtun sih pan setan mah kuduna mah ngadu kotok main gapleh mabok pan ieu mah ka masjid ditungtun kudu hayang nyaho mah kieu cekna begitu maneh keluar ti imah niat dek berjamaah haju ti poleset maneh sadar haju balik deui eta begitu ti poleset keluarga kabeh jeung tatangga dihampura dosa ku gara-gara maneh ti poleset tah dek berjamaah keluarga jeung tatangga dihampura dosa ulah nek jasa cak setan ulah nek cak cenah diperhatikan bae ku kula langsung balik deui aju pamajikanna nganasehatan kula nyaho teu nurut ka pamajikanna deui kahayang kula mah nurut ka pamajikan ja pamajikan kula ge eta ge anak buah kula asukannyana ieu
tapi teu nurut endahan keluar deui. Begitu keluar deui dipoleset deui nyana alhamdulillah maca alhamdulillah balik deui ka imah dipoleset nu kadua salembur eta dihampura kabeh dosana ku gara-gara endek berjamaah dipoleset haju balik eta urang lembur dinya kabeh dihampura dosa. Masya Allah bisaan setan ge make masya Allah. Masya Allah pase setan ge saya ieu komo raja nama. Begitu katilu kali cakula ye cek setan lamun ieu budak dipoleset deui aju balik deui watu ieu basa kecamatan dihampura kabeh daripada menang hampura mendingan ku aing ditungtun bae kabeh salamet ditungtun nabe ulah labuh teh nyalametkeun tina pangampura. Urang makan teu kaharti berjamaah teh berjamaahna doang padahal mah ketika salaki berjamaah hiji salaki menang ganjaran 27 nomor kedua sakeluarga menang ganjaran lamun nyaho kadinya pasti cara pamajikan kiai KBG gara berjamaah ka ditu sebab naon henteu berjamaah ge pamajikan menang ieu mah pan lain ka mana Kak berjamaah sok tegaherti ke makna berjamaah teh lain lalagan. Nah ialah penyebaran Kangjeng Nabi secara zahir, penyebaran Kangjeng Nabi makna secara batin. Nu teu kaudag ku urang salaki berjamaah jang dirina 27 ganjaran jang keluargana dihampura dosa. Nu atak ceuk ulama mendingan salaki titah berjamaah geus teu kudu sarolat. Pamajikan geus teu kudu salat. Ngomong geus dihampura dosa gitu. 2 kali ngaguling salembur kabeh diampura. Lamun 3 kali ngaguling ye cek setan aduh atuh sakecamatan. Mentak berusaha setan mah supaya jelema ulah iman, supaya berusaha nyana supaya ulah ibadah. Lamun ibadah ge supaya ulah diterima ku Allah. Kompetisi setan. Setan teh musabakoh. Nyana teh bertanding kumpulah setan urang musabakoh setan takabur setan hasud setan judi setan mabok setan nipu setan ria nyana kompetisi pahebat-hebat coba ieu nu menang nu mana oh dikibarkeun bendera takabur ku jada jelema bah diasupan supaya sombong bendera hasud kitu kene setan teh naon kitu ngagoda supaya hasud jelema kitu kene judi kitu kene mabok kitu kene berbagai-bagai nu hiji setan ria begitu kompetisi nu nganileuna raja setan atuh kan lu bakal mere hadiahna kan raja atuh guru aya rajana nah ieu ku raja setan teh dimenangkeun setan ria sebab ria mah hayang ka alem eta teh asup ka mana-mana dia asup ka mana-mana make baju supaya hayang ka alem ku jelema komo awewe mah asal make ieu we guys geus kieu make ieu ka dieu set hayang kalem atuh aju rada aya kebetrikan seuk rapihan panon gitu-gitu eta kan lain riasi naon coba giliran mereka salaki Masya Allah boro-boro make sedong boro-boro mandi gente bantak awewe mah mending dicandung di
lamun dicandung mah nya make parfum bae bangkit bae nya besi eleh kudu ngora deuh kabeh dipake wabeh dipake sesungitan segala urang malik hendak deui tah ieu setan ria mah kitu takabur mah ngan sakali sombong teh hasud kitu keneh judi kitu keneh geus eleh mah geusan komo main koprok mah asal bandarna eleh atuh diangkat guys wassalam kat ngeunang guys geus sakali sakit tapi ria makan terus bae ria mah terus bae dimimiti make kopiah make tiung make baju make samping make sendal mata kaji pendi mah asal de keluar bae di kacana ge teu mah sajam jadi action ke jasna diganti deui eta lamun lain ria naon lamun lain ria naon terus ria mah dempang ke masjid beh ku masyarakat kanyahoan ria ngomong kan hai ayo budak ayo orang ke masjid berjamaah tapi kitu nanti hayang ka alam ngomong semacam-macam munduh aing udah masjid sepi gara-gara aya aing rame alhamdulillah luar biasa di masjid tuh gara-gara aya aing otak parinu isuk eueuhan ria jadi nu menang teh ya setan ria nu paling unik ieu aya jelema ye putus cinta nya cek nanti harapan hirup eueuh frustasi aing mah lamun teu jadi kawin ka Sarwiti aing mah maningan paeh sebab di dunia eueuh nu geulis iwalti ka bogoh aing jelema teu boga dedeleuan meureun nya atuh emang awe hiji aing nu hebat bahkan lalaki mah lamun diputuskeun cinta bener sia mutuskeun aing ngas balik sia aing mah lalaki kajawan lalaki peler aing aya kadeh gas ku aing mah sia pokona aing deuk hayang putih lampung hideung berbas geus rek nangan gantina eta lalaki karena ieu mah diputuskeun cinta juk ieu sang layu titah dahar ge cek mana teh gara dahar tayang dahar mah cek saren teh mandi henteu mandi putus cinta teh kos kitu tolong putus cinta geus tidak sehatan ge kita gairah deui hirup dunia tas daun kelor geus dikitu-kitu ge tetep bae teh heuh awewe ti aing hayang gantina ka Karawang Subang Ambalaya can puguh jadi penghibur cakna nu sulit kan ieu urang boga kabogoh bisa menghibur ketika urang sedih nyana bisa ngagoda ketika urang nyareri awak nyana bisa mencetak ketika urang hayang baso nyana tah ieu boga kabogoh teh anu kos kitu ngeunaheun boga kabogoh teh jadi menghibur lain sakadar geulis tapi ieu urang kahiburna pan urang boga pamajikan ge teu kahibur mah teh ngeunaheun sanajan anakan bae teu kahibur jadi ti jauh keneh ge asal deuk balik bae ka imah sangeun sebabna kokoprak mah lulus tapi lamun ka imah aja jadi hiburan masyaallah ti jauh keneh nyana geus sok ayo geus sasalaman ya Allah nikmat kana hate aju urang dieu kunyana aju di deukeutan urang bangun urang teh kan bangun hareudang nya kunyana dikituan ya Allah ya eta mah surga eta mah surga atuh set aju mun aya laleur kunyana tepak aduh masyaallah kaya laleur deui surga teh itu surga teh kitu
jadi orang kadang haus jana gegeraan waktu kudu dititah deui ieu deh cai kurang panas teu kurang panas teu lamun panas ke dibere langsung ke termos banjurkeun atuh kula nu mantak nyebut kitu di dieu teh karitu kararitu boro-boro hormat ka salaki atuh urang dieu mah tah salaki yang coba nyokot cai kos teu buka cokor bae urang dieu mah kos kare itu ja atuh tapi lain dieu KTP-na mah pondok tuh segala nitah segala naon paneta hendak salaki eta yes gitu coba itu tuh paling apa tuh cokot besi kok sorangan ya kan itu yes orang tinggal kak aju nanya kak hasil teh boro-boro kak bisa galedeg gede leuwih gedean eta joget tah eta kos karena itu di mana harmonis dah coba lamun cara tadi mah ka hasil tentu kajen ka tuh hasil ge yang dahar-dahar bae urang moal keseet geus supaya hasil aya henteu geus bae tenang bae sih Kak andai kata modal mah ieu kongkorong kula jual je kaya masyaallah hate gede kan ieu lain kan atuh lain dasar lalaki ka becuk amang ti dituna meureun sama turunan aju katurunan pan beres itu mantak boga pamajikan mah sing hade kudu nunuturkeun pamajikan kangjeng kajen teh geulis asal pinter bager sakitu atuh normal tah ieu putus cinta. Akhirnya begitu putus cinta lah jadi anak aing maning bunuh diri bae. Bunuh diri lah. Begitu nya dek ngaragakeun diri ka sumur. Kumaha lamun aing ngagejeburkeun encan paeh haji aya nu nimbang. Berarti terjadi kan paeh moal. Lah aing nek nangan racun diinum ku aing racun. Begitu geus dikieukeun racun. Lamun aing nginum haju aya jelema terjadi aing pae maningan ka gunung geus aing naik ka gunung mah terus handap nah mantep cek dia tuh kan nah naik ka gunung begitu dek bunuh diri kan dihandap aya jelema asal aing jadi moal bisa bunuh diri sebab dihandap goloncong aya jelema lah mau jadi lain guys terjadi bunuh diri terus turun ke handap jol ya aki-aki assalamualaikum salam ya aki muhun kenal teu kaki teu ki aki ieu balakal maot masya Allah kabeneran atuh kula hayang paeh atuh geus ka pagi jeung balakal maot panyabutkeun geus teu kudu hese-hese panyabutkeun hayu panyabutkeun gegeraan cek jara gampang paeh mah ieu mah kieu bae kumaha kieu kuari mah dibere resep bae ramuan ieu aya daun ieu dicampurkeun jeung daun ieu haju diseduh engke diinum lamun diinum engke set ngedeng kula aya di hulu disirah berarti tereh paeh lamun aya di suku di dieu angel keneh ka paeh kitu bae geus nya geus ngan memeh eta dibere resep ieu heula ieu dibere resep ieu diinum lamun ieu diinum ke segala rupa hasil memeh resep anu kadua teh anu kahiji resep nu kahiji diinum gunana bahkan bikeun nya kanu sejen kita resep nu tadi teh geus hayang nyaho urang tereh paeh apa angel keneh ta resep nu tadi
kunyana diinum heula resep nu kahiji moal dibejaan ku kula sebab eta mah daun-daun pelet lamun eta dibejaan atuh Rusdi jeung Haji Pending ngecek-ngecek mah kecek-kecek kunyana diinum Masya Allah eta sarwiti ngudang Pending di mana di kau aku rindu padamu akan aku tinggalkan laki-laki lain cikian aku selalu teringat kepadamu Pen wahara ieu mah wahara jadi Malik ieu Malik ya Allah ya Rabbi mun aya ta daun eta geus mantep moal bere nyaho aya di dieu ge aya di dieu ge aya moal dibere nyaho moal aya be pokona mah lain carulang atau malon peluh da eta pokoknya aya 3 rupa daun eta jeung pun dihijikeun jadi pelet lamun hayang sapi hiji atuh ilmu mah mahal monya dibikeun kitu wae aduh eta sarwiti para jasa jangan tinggalkan daku Pen katanya pokoknya cintaku cinta yang suci dan murni bau budak pahara jasa sejati katanya. Saya berjanji dari dunia sampai surga ambo ya pahara jasa akhirnya Haji Fendi kan samu nyambung deui begitu nyambung deui bogo bade kawin begitu kawin kan nyana poho tah ngeunaheun hirup teh ternyata jeung kabogo usaha lancar segala hasil coba-coba nyana ramuan nu tadi teh ramuan nu tadi malaikat sih sekiranya teh di hulu apa di suku sih diinum coba begitu diinum aya di dieu disirah ieu pan malaikat di dieu Malik nya ka dieu muter malaikat tadi dieu muter deui ka dieu malaikat tadi dieu malaikat atuh nutur-nutur hulu sih sakana ulah muter kan nutur-nutur bae sakana teh cek balakal maut ieu kuaris ya wayah bae ulah sakana teh itu bisa ulah ka pae sakana ieu bangis datang ka waktuna maneh pae kamari maneh hayang pae can waktuna mah teu bisa kuari embung paeh aya geus waktuna mah paeh bae urang dieu ge kamari aya nu hayang paeh teu paeh ditanya kunaon sih hayang paeh kreditan teh anggeus-anggeus yang paeh bae cek cenah teh kuari keur bejeurna lalugina hayang embung paeh bakos kitu tah paeh batak si hade di satu sisi aya setan anu ka urang terus ngagoda di sisi lain malakal maut nutur-nutur urang bae ieu malakal maut geus nalegeun bae ka jebere deui karauhil mah ieu tah lain sakina nyana geus kitu bae ieu mah saminggu deui sakina tasih ade nah ieu urang kudu inget Kangjeng Nabi lahir ke dunia kemudian Kangjeng Nabi ngembangkeun syariat terutama akidah anu sampai perang Kangjeng Nabi padahal Kangjeng tidak menghendaki perang tapi ketika instruksi ti Gusti Allah kudu perang atau perang bae tetapi dasarnya sabilillah ketika sabilillah paeh surga menang syiar luhur kitu bae terus di antara akhlak-akhlakna anu dikembangkeun sebab Kangjeng Nabi innama bu'istu li utammima makarimal akhlak kumaha cara tata krama anak ka kolot ka anak kemudian murid ka guru ka murid anak buah ka bos ka anak buah tata krama dagang tata krama tani tata krama muasyarah tata krama bertetangga tata krama urang di imah tangga ieulah Kangjeng Nabi li utammima makarimal akhlak di samping eta aya setan anu terus ngagoda urang aya malaikat anu nutur-nutur urang kade urang besi terlena ku ari malaikat geus kieu bae keur betah jasa di dunia cabut Ustad Dawil keur meujeuhna tenang eueuh urusanna naon keur sehat maot bae
kamari kamu maut bae aya nu hayang pae haji pendi henteu mantep bae nya geus teu kuateun hirup bae henteu can bae puyeng pamajikanna galak masalahna puyeng sok tujak tunjuk ka batu terasakeun ku sorangan bae sieulangan tah tah eta kos kitu tah aya deui mah dongeng setan tadi mah malaikat ieu mah setan nah aya jelema dagang begitu dagang minta doana ka kiai di modalan rugi minta doana deui ka kiai begitu doana deui ka kiai dagang deui rugi deui sial da kiai teu manjur guys maca waqiah baca ku jana surat waqiah wayah mundur mah dagang mundur bae beak kabeh hampir warungna ge dijual bangkrut di modalan bangkrut di modalan bangkrut sial cek sarahnya ka kuburan lain percaya ka kuburan tapi jangan sarah nyana ngomong kieu nazar aing lamun berhasil dagang aing saksian ku sia setan aing nazar bek sedekah ka sia ka setan wahara teh jelema nazar ka setan teh kira-kira gak setan ngadengkeun bae ieu mantep ye nazar ka aing ye langsung datang ke imah dibisiki hatinya dagang karung mah ulah kitu lamun hayang maju kudu dioplos teh dioplos mah moal sugih-sugih oplos setan kulantaran terus oke deh dijual lantaran dioplos untungnya gede kan tuh bener kan nyokot barang di pabrik ulah gitu berean hiji hajungkeun nu kaluarna ge ulah limbah na bae anu gres na ge anggap limbah jadi urang teh engke bisa ngajualna sabaraha kali lipat ulah make haram-haram nu penting mah maju ayo geura ayo dilaksanakan punya satpam tak masya Allah bener karokok hebat ya dagang mau lagi tuh maling jaletik maling teresu begitu dek sodako ulah sodako atuh beak sing pelit ulah ngajakan incu ge anak ulah dibet ieu muludan batur maksudna ulah kabita ku muludan urang mah urang bae supaya sugih muludan mah kajen batur bae bener oge nya ayo bae kecuali datang ke muludan tapi minta berkat masalah dong kos itu ya setan datang kos gitu ya Allah ya Rabbi teh setan tolol akhirnya maju nya lantaran kos gitu nurut ke setan. Terus tahun 2 tahun ka 3 tahun geus kajian imah meuli mobil geus baju jol setan Waalaikum setan geus Waalaikum wah Waalaikumsalam baun teu ka kula teh ieu kula teh setan anu keur ieu maneh kan nazar lamun usaha maju kan sodako ka setan iraha sia sodakona ayo laksanakan bisa nazarna
kula lain terek galaksanakeun sodako tapi kan teu pernah kapanggih kumaha manggih anak-anak ende kula ge ayo geus bari ke heula adapun maneh sodako ka kula ulah sebab kula mah kadang kapanggih kadang henteu kadang kadeuleu kadang henteu sebab kula mah ieu di mana-mana geus lamun hayang sodako teu kudu ka kula bikeun ka anak kula bae aya anak kula nah di mana tak anak kula? Loba anak kula. Hiji dikeun ka anak kula di pasar loba. Nu mana? Lamun aya anu nimbang ngurangan timbangan, meteran ngurangan meteran, lamun aya dagang nu ngabohong tupat tipu eta anak kula. Di Ciloko ge loba tah. Lamun aya nu dagang ngurangan timbangan, ngurangan meteran, ngabohong nipu, eta anak setan. Eta anak setan. Ayo di dia di. Coba baca pangnunjukkeun hiji bade. Siapa mah di hareup teh bos sia anak setan. Bisa. Oh eta anak setan. Mana deui teh anak setan teh? Nomor kahiji eta. Nomor kadua ieu anak setan teh anak kula. Nah iya di mana-mana kapanggih ejeng jelema nu tara ngazakat eta anak kula bikin kadinya teh boga pare sani sobeun teu ngazakat eta anak kula dagang nyana aju teu ngazakat eta anak kula ta eta anak kula wow mana deui mun disebutan mah loba lantaran geus penting ieu mah terakhir bae terakhir anak kula teh anu sok ka masjid mah nu sok ka masjid tapi asal assalamualaikum balik telok kiri dan eta ge anak kula tuh ugut-ugutan aduh karasa beureun kunyana atuh mah lain anak jangan raja ai eta anu osok di desa di kecamatan pamarentah we eta mah lain anak eta mah bapak kolot tah bapak kolot setan parah eta mah eta ada kula tabikeun ka nyana tes we eueuh masyaallah Kangjeng Nabi nyaritakeun tentang setan teh dikarikaturkeun korenganan nu kaasukeun ka raja setan kaasukeun kana pamajikan setan encan dibahas ku pamajikan setan aya nu anak setan karakter anak setan teh nu di pasar nu di sawah termasuk geus puguh ka pamarentah termasuk nu di masjid ge nu salatna teu wiridan eta tah salat langsung brang tah mah di Cilongok mah hampir kabeh hei Jumat teh Jumat mangrikun doang nu tegep cenah